Mau dibawa. Mana tak? Gusti dibawa. Siap ngomong mah tanggung jawab. Iya mulai ya Pak. Kita ulah teh. Buat beribet tengkil geningan yang cerikan wae si Iem Are kasih cici hela sugan we dicabut laporanna meni kabina-bina teh ya Gusti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ada? Neng cabut atuh neng laporan si Iem neng. Mama teh bisa molareun kene karunya ka si Iem neng. Oh nya eta boga duit teu. Nyangke mah urang ecok heula kata tangga sugan dibere. Mun aya duit eta si Iem kurang dikaluarkeun dicabut. Eta boga duit teu. Nyangke mah urang neangan heula nya nengnya. Sabarangan heula we neangan heula. Bara duit kira-kira neng. 1,5 juta heuh. Gusti.
nage, musingkeun jelema teh. Musingkeun pisan. Jangan ninjaman kasar deh teh Gusti. Nggak sama nama percayai deh kamu sama Gusti. Emang ngeclok duit neng, mun aya mah neng 1,5 juta, boga teh neng, tulungan mah neng. Ih, bujeng-bujeng mah ada duit lagi areueuh di luar teu bareres. Terus kudu kumaha ieu, sieum di penjara. Sugan ka neangan deui anu sok ngeclokeun duit. Kasaha? Ngedenge mah cenah ka biokom. Ayeuna mah geus eueuh nu percayai deui, da mah teh loba hutangna. Ya sugan da biokom mah jelema bager moal teh gaeun sugan kei tulungan. Yang geus urang teh ngahela biokom nanya neng. Oh, hampurannya malah teu bisa nulungan kumaha da eueuh. Karunya kama oda si ieu mah teh genyeun gara-gara wae utang teh ijeunan wae ai ka urang monam teu nemen-nemen urang mah sugan kejeng ke manehna baroga milik dibayar. Urang ngomongan heula sugan ka bicicih sina dilepaskeun si iem kitu karunya kama oda teh jejeritan wae kos nu gelo tungtunganna mah. Deh ulah jajan wae satu deh batuk wae neng babarisan. Assalamualaikum. Salam enak wae. Eta kumaha sih si iem geuning bicicih? Anya kumaha sih ieu nah nyamperkeun teu bayar teu ngomong teu kan perjanjian. Oh tadi amprok jeung mak oda keur ceurik wae jejeritan wae nyangan injeumeun cenah. Sakitu teh kurang dibere keringanan. Sakitu teh. Ajeun 1,5 juta deui lunas. Ya tapi eta tadi nyangan wae injeumeun ge teu meunang-meunang. Kumaha tuh teh da urang sarua sama-sama butuh. Pasti sabaraha. Sakitu teh dikurangan hargana teu eta belian mahal eta HP eta teh. Coba dilepaskeun kumaha sih? Nya kajeun lah 1,5 juta kajeun 1 juta deui lah bayaran kurang dilepaskeun. Ya oke urang bejakeun ka mak odah nya. Kajeun dibere keringanan deui kurang 1 juta tah. Mak odah tadi nyangan wae injeumeun mudah-mudahan meunang. Tadi teh aya nu rek diinjeumanna mah. Tapi can amprok-amprok. Terus dibere sakeringanan sakitu si ieu mah ya ampun ya. Karunya teh ka kolotna. Karunya ka maodahna. Ya si ieu mah teu tahu diri pisan. Budak nu teu tahu diri pisan, hutang injem we. Nah kebeneran aja cokom cek. Emang ngejlok duit cek, ayam teh cek. 1,5 juta cek, marek nebusan siem di penjara. Iya aya. Alhamdulillah. Atur nuhun aja, atur nuhun. Punten neng. Tama. Ieu mah geus meunang duit, menang ngecok ti biokom. Ya. Para ieu.
Ya sakit tuh we pokoknya main neng. Geus kajen. Ayo atuh urang tebusan ayeuna. Ayo. Temak masuk unjak anduk. Ayo udah di ais kumanya. Di ais urang nebusan teh iem ka ditu nya. Nyendai masalahnya. Oh, alay na mamang nginjeman deh utang minjem. Ya, ngeus ieu. Oh iya, mana yang harus balik di penjara nah? Ih, abah mah udah sok ngomong-ngomong ke penjara, orang trauma. Lain orang ingat wae ka mana? Pira tuh si abah ah. Iya, yang orang kangen. Yang satu hari kangen mah hayu ah, urang ulin. Ayo. Hayu abah. Tuh, kadinya Bu Haji. Jeung Haji Andi nya. Gusti eta lamun kanyahoan biji ci kumaha cenah. Itu berarti lain beja unggul ya, bener ya nama ningali. Awas ka dina pun. Mak. Yo teh. Eta sia nanaon nama mawa Haji Andi teh hidang. Sudah ngomong mak ih. Jangan beunghar sawana lega. Nya emang jelema beunghar Haji Andi mah sia. Ye, eta nanaon eta gagandengan kitu. Ati apikeun mak, kita ngarep eret. Domba sugan batur teh. Teu samoal ngomong ah. Eta sia hayang kanyohon ku awewena. Moal ieu asal ngeulah loba omong we ka batur ah. Aing mah gareuh da daek jeung aki-aki. Sanajan loba duit kali da aing mah teu nara nafsu ah. Ya bela. Ai Haji Andi teh bapana si eta si Ayu. Kitu. Oh, cenah denge-denge mah. Bejakeun yuk. Heuh nya. Ayo alam bejakeun. Kumaha? Ayo maneh hate ayu maneh sok aya nagihan dah ya. Mana Bah Haji duitna ah. Duit, perlu duit. Ya heulah suker mayaran HP. Saya nama balik ke mesin kanjuan ku batur ah. Jadi jangan status di Facebook. Oke ibu. Lumayan ah, ngalayan anak aki peot-peot ke dihantem ah daripada eueuh. Gusti. Sia geus naon ya? Dibere duit sia. Ya Coba heulah. buka bara duit. Coba. Pasti gini loba ya. Ya heulah mah. Sia kudu tiba heula lain kos kieu, ha? Ye, tiba heula mah tuani ayeuna mah beda we, kabunten hutang. Lumayan nih sakieu saker meuli beas mah. Ah, saker mayaran hutang kamu di penjara teh gara-gara HP ah. Gusti, sia mah kos kitu. Nya geus isuk kan arek ngampikeun sade sia. Suka nek kambing ke itu satpam teh. Satpam. Heeh. Teh Ayu, terus di mana? Geus latihan
Jumba. Pantes mah dilatih. Ya rek ngobrol orang. Ngobrol naon Bu Haji? Kadang dah moga kayak piu. Ya ai haji itu papa maneh ayu. Bapak urang emang kunaon Bu Haji? Udah jarang katingali teh gitu makanya nanya. Ayo nanti keur ngendong di APK 2 na. Oh, gitu. Di Cici. Oh, anu sok jual elektronik HP teh ya. Apa ayeuna mah bapak urang kawin deui di Cici. Gosipnya Bu Haji. Oh, gosipna. Kalau mau ngomong. Maknya bapak mana ngajak kasih iem. Piraku Bella. Oh, datanya Bu Sayang Haji. ya. Ane cek saha. Ya, Bu Haji geus Oh, ngieun ya. Pipip. Bung urang boga imut kere ku si ieu mah Ya jika nate eta teh da KPP duit. Sahawe mah diapikeun wae. Ya pihan. Ya, Bu Haji. Ningali kan pas keluar di masih yang pisan. Yang geus enak urang rek dilabrak asinya. Tapi ulah bebe cecek urang ya. Kalem we. Oh, urang ulah kabarawa. Tadi tetong dibejakeun Bu Haji tadi tetong dibejakeun we. Comel maneh mah ayu. Ya teman tuh dah ge keur ieu geus ngarebut salaki urang. Ayeuna pirang ku arek ngarebut bapak urang teu tarima. Ya bapak manehna we playboy. Gentil kolot-kolot Iya, ge. nawe nu genit. Geus nuhun ya. Bu Haji nyalakeun si iem wae nya bapana geus sapana we di awewe. Ayo. Rek balanja ka pasar boga duit kamari pamahugi ti Haji Andi. Rek meuli bola-bola geus barareak bola-bola oge lipen. Tak. Manehna naon sih ngampi-ngampikeun bapak urang? Sarung ngampikeun bapak maneh sembarangan we ngomong teh. Itu cenah anu ngomong maneh ngampikeun bapak urang naonan maneh segala Cek dibere saha? duit. Cek sanya ayo nu ngomong. Sarung ngomongna. Jujur heula ka urang ayeuna mah. Nyari bapak maneh bogo sih ka urang kumaha? Ayeuna maneh mana duitna? Duitna mana? Awah. Piraku karake kamari yam. Awah duit lagi geus beak pake meuli scan share. Awas nya lamun sampai maneh bobogohan deui jeung bapak urang, riwayat maneh hancur. Riwayat naon pelajaran kali riwayat. Nyawa pelajaran pokona mah awas we nya keur masalah ki urang direbut ku maneh. Kok nyari bapak maneh bogo? Nya manehna we nu genit yam. Urang mah teu genit. Nya manehna we ngaganggu we urang nya. Awas ya maneh ya. Geus kitu we sih mah. Si ayu goblok lamun teu bapak nol baudit nama ente sudi da tukang aki-aki. Si mah hese diomongan ge. Sok ae Haji tante mah. Tenan ang di. Geus pokona kudu aya Haji tante mah si man. Oh nya tuh udah perjanjian akan geus dibejaan tanggal sekian geus baraha urang si iem nyampeurkeun teu ngomong teu mayar teu. Ulah bebe cecek urang. Gusti. Aduh kunaon urang Gusti. Nah ayo. Terus mana? Terus latihan jumba. Ayo gosip. Iya. Kurang ajar sih. Goloin. Terus di mana meninggalin? Terus latihan jumba. Ayo gosip. Jangan. Jadi ini ah. Iya.